Ah, yuk kilo ya. Tembaga. Anu kieu mah atuh lain tembaga atuh tembadak nu kieu mah. Tembadak nu kieu mah. Aduh. Betul. Nah, udah siap. Udah mana amat. Dia jeung pemajikan mana ge? Siap. Betah ke pemandangan balik ke ya. Anjing. Maneh halangan goblok. Kebenaran dia yang mana dia euy. Udah pirasa ke dia. Naon mana teh? Maneh nu kamari geus dibayar. Mana teh kan jeung aing teh babaturan atuh ge. Oh, babaturan anggarnya kudu dibayar goblok ngaran hutang mah. Aya gocap. Mana? Nah, tuh ge jeung pemajikan mana ge? Siap. Balan. Balan aja aing teh balan anjing. Jika tuh aing karunya ka maneh bayar aing ka balad. Jika tuh bawa duitna jeung pamajikanna. Maju bawa aja. Heuh heula. Ma. Ma. Wah, Oke. mana? Lauk. Kan maling lauk. Kada denge kadang mana teh geura salat ka masjid. Orang kermen. Hayu mau ka lauk batur. Orang kermen. Men namanya mana lalaki men? Goblok sudah. Aduh, aing sia. Bieun boga warung ka imah goblok, sia mengerakeun aing sia naon nganyuk. Ka Ceija nganyuk. Pana tuh Pak lapar jabading bapak ge sok. Ya bapak ge sok nganyuk, sok nganyuk. Ieu aing mun usahana. Ai sia naon nganyuk ka utang, nganyuk ka utang. Nu mayar mah aing anger sia, Pak. Anger naos. Udah sia. Udah mana amat. Dikitukeun ya. Ngaropi dah. Naon ieu? Meno. Atau kotak udah belur gitu nya. Pokoknya orang modalnya yang kuat teh. Kawana. Modalnya kuat. Masuk atuh. Lila we, Mang. Iya, sana nih. Iya cacat. Tuh nombogana datang ka dia nombogana datang ka dia tuh. Sia ieu kumaha beak. Nan. Oh, Mas, siap. Benar. Cari cari itu belum ngaropi. sok nanya. Oh, sok. Barak urang mah. Kamu kerudung dulu ada, Mang. Oh, kesel. Ada, Mang. Betul. Aing mau gumenol jadi teh domba. Goblok barudak teh. Nyaduda. Nyadu pernah di penjara, pulungan maneh pian hirup teh. Padahal mana Toshiba. Naon teh sih teh? Toshiba yang bau. Banyak. Ya. Bos, siap bos. Siap. Kamu ambil barang-barang berharga di rumah ini, oke? Siap. Ayo. Salah deh mau ini. Bawa hargaan kieu. Terus aing jadi naon ieu? Lagi teh aing jadi bangsat atuh. Ya salah ieu mah bangsat goblok. Sahan mereka bangsat da aing mah moal ngabangsat. Kumaha tuh? Ya panrek apel ka awewe aing atuh goblok. Ini nih kekeraban keur apel siga bangsat we atuh. Maaf aing teh. Pan aing teh atuh gaduh pamajikan. Heeh. Bisa kepangiheun ku pamajikan aing. Pan ieu marana buru. Ngabur atuh. Bu, rongsok bu. Rongsok Sanes abi mah jalmi. Lain maksud teh gaduh rongsok Gitu atuh sing jelas atunya Nah, pura atuh namina ge tukang rongsok atuh Nah, si ayeuna makan tukang jasuke atuh. Nah jadi kanu rongsok. Sampingan ieu mah. Sampingan geuningan teu mawa samping. Maksudnya ieu mah sampingan usaha teh sampingan, lain kudu mawa Oh samping. gitu, hampura atuh. Pura tuh dengan jual rongsok mah. Moal teu gaduh. Ge tamaga sabaraha kilona? 60 sakilona ieu mah. Antos sekedap. Abi gaduh. Siapa? Anjing. Nah, yuk kilo ya. Tembaga. Anu kieu mah atuh lain tembaga atuh tembadak nu kieu mah. Tembadak nu kieu mah. Aduh, anjing. Bangsat. Asia. Wah, paranas kieu aing. Dap, keur naon? Nyaset teu? Nyalse kumaha kitu ge? Lain pangajukeun gedang nu pamajikan. Hah?
pangajukeun gedang pamajikan usia nu rewas kitu kunaon. Oh, oke siap. Emang kemana gitu? Rek saodeh heula rusuh urang. Oh siap Gi, laksanakan pokoknya namanya. Ejek buru atuh. Siap. Urang rusuh rek saodeh heula. Oke. Anjing. Bager si Ogi. Kita pangagajulkeun gedang ka aing atuh. Ini jagona. Tah, geus Gi. Geus mana gedangna tuh? Geus, gedangna di jero ngagoler capeun. 2 rit nya, urang ka itulah. Nuhun Gi. Geus satimanian teh manuk teh dukung. Geus Pak, ieu kedimanian. Mana? Ieu. Anjing. Bakal pelanggaran.